Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui di YouTube channel Sopandi Oke. Dinten ayeuna sim kuring bade ngajelaskeun tentang hukum tajwid nyaeta hukum mim. Tah anukah asup kana hukum mim nyaeta aya 3. Kahiji idhar safawi, kadua ikhfa safawi, katilu idgham mislen. Ayeuna urang ngabahas idhar safawi. Ciri-ciri idhar safawi. Sabab idhar safawi teh kaabus kana hukum mim, jadi cirina na Al-Qur'an mim paeh mayunan huruf idhar safawi. Naon wae huruf idhar safawi? Huruf idhar safawi aya 20 genep. Nyaeta alif, te, se, jim, he, ho, zal, za, ro, zai, sin, shin, so, do, to, do, ain, rin, fe, qaf, kaf, lam, nun, wawu, hamzah, wawu, ha, hamzah, iya. Tah meh teh hese ngapalkeun sabab huruf idhar safawi aya 20 genep. Apalkeun we huruf hijaiyah kecuali huruf mim jeung huruf B. Kusabab huruf B mah kaasup kana ikhfa safawi sedangkan huruf mim mah kaabus kana idgham mislen. Selanjutnya nyaeta cara maca jeung contoh idhar safawi. Cara maca idhar safawi nyaeta mimna dibaca jelas jeung henteu berdengung. Contohna di Quran surat Al-Fatihah ayat kedua nyaeta alhamdu. Mimna dibaca jelas jeung henteu ngadengung. Di surat Al-Fatihah ayat kedua alhamdu nyaeta mim paeh mayunan salah sahiji huruf idhar safawi nyaeta huruf dal. Ena contoh kedua di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-4 nyaeta hum yukinun. Mimna dibaca jelas jeung teu ngadengung. Di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-4 nyaeta mim paeh mayunan huruf salah sahiji huruf idhar safawi nyaeta huruf ya. Salajengna nyaeta qaidah idhar safawi. Nu bunyina teh wasalisu idharu fil baqiyah min ahrufi wasam bihasafiyah. Artina tilu ngaidharkeun huruf sasesana idhar safawi nam minanu tos nyata. Tah sakitu wae penjelasan idhar safawi ti sim kuring. Bisi aya kalopatan mangga koreksi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.